Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mana cenanya rantang teh si bunda kenek itu can dibalikeun. Aing ditanyakeun lah. Aduh, meni seungit kieu eta si bunda masak naon nya? Meni seungit kieu nya ya goreng tara si bunda. Maknya bunda jadi beuki lapar ieu teh. Ada bunda meni seungit kieu ieu teh goreng tarasi. Iya mak Neng, bunda teh keur goreng tarasi soalna bunda teh nya teu kuat pisan yo hoyong tuangnya tarasi. Maknya seungitnya. Alah sia bunda boba keur si eta bunda teh keur ngidam jiga nama. Maknya ngidam mah Neng ieu mah keur hayang we bunda teh. Maknya nya bisi we bunda pariksakeun ieu bisi kata jual di Paris teh jual geus 4 bulan sok kumaha coba pariksakeun. Maknya di bojoan henteu teh mama Neng mah nya mamaksa ngadek naon ieu mama Neng ka dieu. Naon ieu teh? Iya mama Neng teh nanyakeun ari rantang mama Neng di dieu keneh henteu nya. Rantang anu mana nya ieu teh? Eta geuning anu bodas, anu urut mere pasakan teh anu geus tahun baru geuning. Oh anu eta maknya lain atus dibalikeun ku bunda anu eta mah. Acan bunda jiga nama lamun geus ki mama Neng moal ka dieu atuh aya di imah meureun geus dibalikeun mah. Geula atuh nya bunda teh heula di jero nya keurang nya. Heueuh sok. Tungguan cak udang nya maknya. Heueuh bunda sok tong lila Jika nungeuna eta goreng tarasi kenyeun balik teh dieu. Atawa minta kitu kasih bunda. Anu ieu lain mama Neng teh. Tah bener anu eta bunda eta anu mama Neng. Iya tuh ya mama Neng. Geuning aya rantang teh di teteangan tadi eueuh. Hampuranya mama Neng bunda teh poho maknya. Heeh bunda teh naon lamun kitu mama Neng balik heula nya Dek ka mana ieu mun deui maknya geus cicing hari di urang tua heula ayo. Moal bunda mama Neng mah wareg keneh ieu teh. Yakin moal itu mama Neng maknya bunda goreng tarasi yo yakin moal yo. Nya geus atuh ari maksa mah. Maknya nya geus atuh ku bunda pangalaskeun heula nya sanguna keula atuh soalnya. Heeh bunda tong loba teh nya mama Neng mah sanguna. Siapa mama Neng maknya. Untung we si bunda nawarannya jadi pan mama Neng teh kudu nyieun. Da dibere. Sakieu mama Neng nya cukupnya maknya. Cukup bunda sakitu ge cukup lah. Enak waktuna di tarasian nya duh. Yo nikmat yuk tarasi sareng bawang daun itu mama Neng nya. Tong salah ya maknya. Kala. Yo mama Neng. Alah nuhun bunda nya. Nuh geus heubeul ieu. Mama Neng teh tuang tarasi duh. Nya sok sami-sami mama Neng. Sok ulah dituang eta tarasina maknya. Aduh. Masya Allah menikmat ke tarasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat ke tarasinya maknya. Menikmat kieu nya bunda tuang tarasi unggul ge. Kacipta nikmat pisan ya. Oh yang mana maknya. Jeung tarasi unggul ge adi syukuri mah nikmat pisan eta maknya intina mah bersyukur eta maknya. Naon ya kus. Bunda mama Neng nanya ya. Ari si Haikal ka mana nya tara ka tempo ieu teh? Balik si Haikal teh mama Neng. Kadi teh eta ka indungna geuning. Oh heueuh nya kan kawanesa si Haikal teh. Maknya lain mama Neng. Anu di Wanayasa mah eta mah bapana. Irung mah ieu di Gunung Halu maknya apa geus cerai eta irung bapana teh? Har, lainna kamari teh ka Wanayasa si Haikal teh bunda. Oh ka Wanayasa kamari teh maknya. Tapi inu teh bawe eta boleh leuwih ti ieu mama Neng eta moal ti pepetas sampai pertet eta maknya jadi saya kata balik ka ditu ka indungna ka Gunung Halu maknya. Oh gitu eta teh. Tapi bunda ari bunda duduluran jeung si Haikal teh di mana ieu teh? Ieu na naon tuturunana kitu di mana? Ti indung si Haikal mama Neng apa nanya indung si Haikal jeung indung bunda teh ari lanjut eta maknya jadi we kitu duduluran teh ti dinya kitu. Tapi di kadieu deui moal eta si Haikal teh bunda. Juga nama moal mama Neng soalnya indung teh ngomong entong cenah Haikal tong kadu teh eta ngarepot si bunda mah nya. Cek bunda teh padahal mah cek bunda teh nya entong ngarepot si Haikal mah. Malah bunda nu ngarepot teh pan si Haikal terus dititah ieu ku bunda teh ka pasar mak nya. Paling ge pada eta bunda ulah ka dieu deui ge si Haikal mah lain pada ngarepotkeun teuing jigana mah.
Tapi pada ku bunda direpotkeun. Sudah di mama neng. Maknya. Ibu-ibu, karnaon ya? Iya Bu Haji keur botram ya teh. Wah dia waya. Oh, keur botram ieu teh. Jeung naon ieu teh botramna, jeung ngeunah henteu. Jeung tarasi digoreng make kerupuk waya dia waya urang bareng waya. Oh, jeung tarasi. Sok we Ibu Haji mah moal. Sok we Tumben moal Bu Haji Nya, dasar ge pangriweuh napan Bu Haji kana dahareun mah. Nya. Sok we Ibu Haji mah tidak berselera ieu karena tarasi mah pan Ibu Haji mah orang kaya, tarasi mah jeung orang miskin ieu. Orang kaya mah ngadah daging. Daging hayam. Kaosna heueuh teh nya. Bener Mama Neng, Ibu Haji mah nya teu bisa ieu ngadar tarasi teh sok langsung araratel ieu pan Ibu Haji mah orang kaya, tarasi mah jeung orang miskin. Nya, Mas tuh amaneng tutup pintuna lah, di luar eta mah. Punten Bu Haji nya. Har, teu sapan pisan ya jeung ditutup sagala. Dasar ieu mah jelema miskin teu boga adab. Bu Haji mah init. Ya mas karena kapal dah tadi harap ada dagang chicken. Jadi penasaran rasanya kumaha nya ya chickennya. Har Imas, di mana maneh ieu? Bu Haji, mas mah geus sih kidol ya masih geus makan chicken. Oh, kitu eta teh. Meuni sakumaha maneh ieu teh, Imas? Duh, mas mah beulina. Kunaon gitu? Henteu teu kuna naon ngan kabeneran ieu. Ibu Haji teh can dahar ieu teh. Terus lamun sandahar kunaon gitu nya? Kunaonnya? Ibu Haji milu daharnya Imas ya di imah maneh jeung chicken eta duaan. Har. Nah, jual minta dahar ya teh. Ah? Ini naon teh jol datang minta dahar urangnya. Har Imas, ari maneh meuni pedit-pedit teuing ieu. Maneh teh nya kudu loba berbagi. Kalau ka Ibu Haji mah kudu loba pisan berbagina. Mah? Naon cenah Haji teh? Har Imas, da ka mana maneh? Dasar maneh mah jelema pelit Imas. Meuni pira boga chicken hungkul ge hayang dahar sorangan. Tingalikeun ieu Ibu Haji ge bakal meuli jeung roda-rodana tingalikeun si Imas. Iya mau beda minta chicken kayak mas. Ngomong mah banyak mampu gitu. Iya mah orang miskin berkado kaya. Terbalik pisang. Mana sih chatnya aku cek nyalver kata tapi gitu. Ayo teh ya di imahnya. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam. Lu mau ngapain ini ke sini? Aduh. Ini mah Uyun, Jasmine teh mau ke si Ica. Ada nggak ya si Icanya? Oh, lu mau ke si Ica? Gak ada si Ica nanti. Oh gitu. Kalau boleh tahu Jasmine si Ica teh perginya ke mana ya? Ke sono no, ke apa namanya? Gua lupa ini. Ke ekspedisi. Dia bilang sama gua mah mau ngambil paket kata dia teh. Oh ya udah tuh kalau nggak ada mah Jasmine pulang aja. Assalamualaikum Uyun. Waalaikumsalam. Hari itu teh siapa ya? Lupa gua, aduh. Si Ica juga ini mana ya? Kunci di rumah dibawa, aduh. Dasar budak eta mah ya, gua mau masuk gak bisa. Aduh. MBG. Neng. Non, Min? Ayah gini kamu di dia. Ayah teh bahan-bahan ini teh. Ayah ya, tuh. Bahan dan alat. Oke, ayo orang kerjakan. Hayu. Tapi kalau si Ica mana ya teh? Nah, Si Ica mah cenah ka ditu ka ekspedisi cek mau Uyun. Nah, si Ica ke ekspedisi, Min? Dapat paket gitu? Merenya nggak se ekspedisi rek naon atuh? Ada bagang. Ente kan? Padahal mah tungguan we nya, da kagak dianterkeun ku tukang paketna meuni piknik si Ica mah. Mending ngaranna si Ica atau ning si Ica mah sok mahiwal, sok mawa karep sorangan dia mah. Leuwih tifik mi. Nuhun bundanya. Neng, keur naon mana eta di dinya? Iya, keur ngerjakan tugas mah. Har, Jasmine oge geuning. Iya ini ada Jasmine di sini mah Neng. Pas mam tak acan dari Jasmine teh. Udah Jasmine mah sama Dengkis tadi mah Neng. Alhamdulillah atuh ari atos mah nya. Ari Neng teh ditanya Halah mana kudu ting ditanya seneng. Tadi ditanya ge mana madar sorangan Ya mending ada Neng yang ditanya tuh. Mana kitu semua mah ya. Ya udah atas sama aku ditanya Neng.
mendrap duka. Deh, nih, nah, nih, tanu gitu nggak usah lupa ngomong min, tong batanya orang kerja kan iya. Bieu yang ditanya, gara ada tanya ku aku kadon kitu gara. Liar kamu mah. Kak, kita tadi suruh naonnya, tugas naonnya, tapesium gitu. Trapesium kamu teh trapesium. Heuh, tape peuyeum eta mah. Maaf tuh Jasmine, kan Neng mah suka belibet ngomongnya. Apa Neng aja ya yang suka belibet ngomongnya? Di meni fik me. Ya jangan fik me ya, dia fik me. Mending hore atuh Jasmine kamu teh serius-serius teuing aja karena Ilyas kita rehat sejenak. Hai guys, kalian udah pada kumpul gening? Nah, gini sih kok Neng datang? Maaf ya guys, Ica lama. Soalnya Ica teh pergi dulu ke ekspedisi ngambil paket. Mana Neng paketnya eueuh Ica? Nggak ada Cunamin. Soalnya udah dibawa sama kurir, jadi tinggal nunggu dianterin aja gitu Cuna kasasi ekspedisinya. Meniri we deh kalau mah koneng nih sabar ya padahal mah dan kayak dianterkeun atau ku kurirnya ku sih heuh lah. Tuh ini si Ica mah mendingin pilih susuan kali gitu. Emang kamu tuh pesen naon sih Ca? Oh ini nih Ica teh pesen iPhone 17 Pro Max warna orange. Emang kamu boga duit gitu Ica jangan meli HP. Nih kegayaan pisan meli HP. Cangcut ge logor kamu mah. Meli HP Pro Max deui. Cangcut helakeun mah Ca tong HP. Ya boga atuh Neng, kan Ica teh ini kukuno kecil jualan bala-bala deh tabung terus pas udah pas sama Ica dibeliin iPhone 17 Pro Max warna orange. Alah bohong kamu palingnya meli cangcut kan? Iya benernya kok Jasmine, Ica mah teu bohong. Ica mah meuli iyo iPhone 17 Pro Max warna orange. Oh, udah amat kamu percaya dah. Ya udah, kalau nggak percaya mah nggak apa-apa. Yang penting mah Ica udah jujur. Makanya sih, dengan bala-bala hunggul ke beli HP mahal. Asal tidak mungkin, tidak meren. Meni di yang kenting si koneng neng, tong percaya kasih koneng. Ya Jasmine gak anggas tinggal digunting ya. Cry. Meni lemet omahnya gambarna ih. Kabar. Hari Ica bagian naon iya guys. Bagian cicing mah kamu Ica tong loba ngarewong lah. Sok we didinya duduk cantik we didinya lah. Terima kasih Min sudah mengakui Ica cantik. Dasar saya tahu Fikmi amit-amit. Guys, kan kita sebelum puasa teh pentas seninya di sekolah teh anu memperingati hari hari ulang tahun sekolah. Terus? Kan aya lomba-lombanya eta teh kalian ada miluan moal? Emang iya lomba naon wae gitu Neng. Loba Ica hari kamu aya lomba bernyanyi, aya lomba menari, aya lomba anu nya melukis. Dahar, henteu ketang. Loba lah pokona mah Neng poho deui. Tapi kalau Neng, kamu nih hafal itu dia kayak lomba di sekolah. Nah, kamu nggak tahu ya? Pan Neng mah ya orang dalam atuh Min. Satpam sekolah. Oh gitu. Pantesan memang kita telat esok dibukakan ku satpam. Ternyata kenal jeung kamu. Ih. Hari-hari anak gue deh, iya teh Neng. Lamun gede mah Ica dek miluan. Lomba nari. Kaos nu Ica mah nih. Kau mah tong miluan lomba nari, Ca. Lomba nyanyi we kau mah. Teu salah ya teteh Neng. Henteu Jasmine teh salah Neng mah. Kitu-kitu geus Ica boga bakat ieu bakat terpendam. Cok geraca Ica nyanyi geura sok. Nangka buruk, nangka bie, ngarampuyuk, pedah dilelewe. Nangka buruk, nangka petat, ngarampuyuk, tulunya dibetot. Terima kasih guys. Tuh, Min. Si Ica mah boga bakat terpendam kan. Tapi Ica mending dipendam mau yang dalam sedalam samudra lah tong dikeluarkan bakat Ica mah. Permisi, saya mau nanya. Bertanya apa, Kak? Di sini ada yang namanya Nisha. Oh itu makanya paket Ica deh Mang. Oh, ini silahkan. Saya pergi dulu ya. Iya. Tumben teman tukang paket teh di maskernya. Beungeutna keur ieu kitu keur gopet. Untuk kumaha? Guys maaf banget ini HP Ica udah nyampe. Jadi HP Ica sekarang lebih canggih daripada HP kalian. Meni sombongnya si Koneng. Tapi Ica nah HP bungkus paketnya gitu.
melendung. Kenapa biasanya lagi kotak? Wah hungkul biasanya lagi mun HP mah. Nah melendung kata Masya. Ya kan ini teh ada bubble wrapnya Min. Jadi kandel kan emang HP-nya kan emang HP mahal. Jadi harus safety kayak gitu Min. Kaos heuh Ica. Satu gerak buka eta meni aku teh hayang ninggali kumaha HP mahal teh. Sok gerak buka. Sok buru atuh Ica buka. Ning penasaran asina naon eta teh? Nanti aja di rumah Ica mah bukanya. Ya meni gujinya si koneng. Sok we diatuh meni kudu diimah dari dege saruanya. Ya kan ini tadi bukannya harus sambil divideoin. Kan Ica nggak bawa HP Neng. Jadi mau di rumah aja. Meni da di video kan atuh Ica. Mang video kan nyata si Ica. Thank you. Sok Ica buka. Ya udah atuh sama Ica di unboxing. Tapi Ica minjam guntingnya atuh. Meni kudu diguntingnya pada mas second atuh ya teh. Ica buka ya guys. Kalian jangan jangan iri sama Ica. Sorry ya guys, Ica HP-nya lagi mahal. Thank you. Nah, itu mah HP teh gede-gede teh Ica. Ning melendung deui. Baterainya hamil gitu. Katawan HP atuh Ica tapi bantal itu mah meni buta mata loh. Kumaha atuh nah dikirimna ieu nya. Ica katipu kitu ieu teh. Laporkan atuh Ica kamu teh meni lebar mang puluh juta nu datang kitu. Sok laporkan Ica kamu teh. Heuh, sok Ica komplainkan kamu teh. Ari kamu bener mah meuli eta iPhone 17 Pro Max asli. Sok buru komplainkan. Ya udah tuh ini gimana Ica cara komplainnya ya. Mana Ica beli HP dikirimnya kayak gini. Meni kudet kamu mah. Sok atuh cokot HP-na bawa ka dieu aku komplainkeun ya. Kalau atuh. Cuman Kosnya termewah gerak diserodotkeun HP butut ge nya. Mana dia teh? Ari si Ica nya. Kunaon Min? Ica, ari kamu belanja itu teh dibaca dulu nggak deskripsinya? Henteu Ica makur maca judulna hungkul iPhone 17 Pro Max warna oranye. Menteknya atau koning kamu teh lamun belanja online dibaca dulu deskripsinya, jangan asal check out kamu teh. Kesel deh. Emang eta naon kitu Min deskripsina? Bantal sofa iPhone 17 Pro Max. Jadi teh bantal tapi bentuknya iPhone gitu neng meni. Iya si Ica mah dia. Oh gitu Min. Oh pantesan kebeli ku si Ica. Jadi kumaha tuh guys tuh bisa dikomplainkan ya teh. Diganti jadi HP-nya an. Nyantel lah kamu meni itu man. Ica. Oh gitu. Ya udah atuh kita selfie aja yuk. Cheers guys. Cheers. Dasar si Ica mah nurus tunjuk. Sok. Ini bawa bakok monyet. Sama-sama mama nak. Sama-sama mending gimana ya? Oh itu kemarin itu warna biasa saya teh. Tapi ini tahan teh hok. Kan teh ya? Nuat an hok. Mun geus ge aya meureun mau dia mah mau neng bapak nih mah ka dia. Heeh teh naon beuna aman lah pokona mah. Mun kitu mah kok aneh nyebut ka kolotna teh nya hok. Oh heueuh nya kawan hok. Komo ka Ibu Haji mah kudu pisan beta berbagina. Kudu mana teh nya kudu berbagi. Cari yang laut dulu. Tadi tawaran gimana? Tadi ditanya gimana madar sorangan? Halah meni kudu teh ditanya mana? Hati. Jangan ketawa. Kok nyerenteng? Kau mah tong lomba nari wa Ica. Kau mah tong lomba hok. Kau mah kok. Kau mah tong loba tong lilo ok. Kau mah tong loba Kau mah tong loba ih kau loba. Kau mah tong loba di. Jasmine itu balik siam.